Tah fungsi riado gitu pakuat pakaitna sareng keimanan teh sapertos kitu. Nu kamari pernah dibahas teh kan. Keimanan kemungkinanna mung dua. Upami kaislaman mah ditimbang seueur kemungkinanna. Upami keimanan kemungkinanna mung dua. Kahiji makbul dina hartos ditampi, kadua mardud. Dina hartos ditolak keimanan. Jadi itu aya seberapa persen keimananna teu aya gitu. Jadi keimananna kemungkinanna mung dua, makbul atau mardud gitu. Ditampi atau napi ditolak. Di antara makbul sareng mardud disebutna mauquf. Hartosna mauquf Allah nungguan. Ditangguhkeun gitu ku Allah teh. Penetapan teh Allah nungguan iraha rek makbulna gitu. Tah ditungguan teh sampikeun ka urang sakarat. Upami dina sakarat urang tiasa ngaikrarkeun kalimat tahlil berarti makbul. Kaiman urang ditampi. Tapi upami ending dina sakaratul maut urang teu tiasa ngucapkeun tahlil berarti mardud eta teh. Urang ditolak gitu. Tah salami ieu jami teu memahami keimanan terus raramean mendalami keislaman. Sehingga ukuran teh 100% dina syariat gitu. Tah ieu kan janten miris. Maksudna miris nyada jelas dina Quran diterangkeun gitu. Jala mun ceuk bahasa bebas nanti urang mah najan sakumaha reunceumna amal ai migawena teu didadasaran ku iman mah da teu ditaubi gitu amal eta teh. Ta ilmu ieu teh tos teu dikenal gitu. Sebab naon iman lebih dikesankan normatif teoritis gitu. Makanya mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin 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 gitu. Teu ngartieun kumaha Allah ngajaga nanti gitu ya. Mudah-mudahan kita amal kita diterima oleh Allah. Amin 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 gitu. Nya normatif, henteu real gitu. Henteu normatif gitu kesan iman. Padahal iman real gitu maksudnya. Sanes nu sifatna normatif dan teoritis. Ayeuna nu real Islam kan. Nu Islam. Nah, segitu. Jalma tokna nu teu salat dihakimi, nu minum arak dihakimi. Tapi nu teu narima takdir mah teu dihakimi gitu. Nya bahkan diwajarkeun, dimanusiawikeun gitu ya. Dibiasakeun pisan tah. Maksud abdi pahami bahwa naon esensi masalah akhir zaman teh ieu gitu. Rasulullah secara simbolis nyariosna Al-Masih Ad-Dajjal Rasulullah teh. Mata Rasulullah diajarkeun dina doa atahiyat. Eta teu kengeng kalangkung margi urang mah lebet di sesi akhir zaman. Tapi fitnahna teh eta bisa. Al-Masih Ad-Dajjal non maksudna Dajjal bakal ngaku Al-Masih gitu. Jadi tibalik akhir zaman mah sadayana tibalik gitu. Anu nya jadi henteu nu henteu jadi nya gitu maksudna teh. Siga contoh sistem pendidikan nyiptakeun kebodohan kan tibalik. Sistem ekonomi nyiptakeun perampokan kan tibalik. Sistem agama nyetak penyesatan kan tibalik eta teh. Tah ieu teh pahami bahwa akar masalah akhir zaman mah Al-Masih Ad-Dajjal. Maksudna Dajjal bakal ngaku Al-Masih gitu. Jeung jali bakal seueur nu ngabenerkeun gitu. Ku kasaktianna Dajjal teh kumargi nu tiasa ngabedakeun ieu Dajjal sareng Al-Masih mah kaimanan. Sanes pengetahuan gitu, sanes pengetahuan tapi nu tiasa ngabedakeun bahwa ieu Al-Masih, ieu Dajjal teh ku kaimanan gitu. Tah kaperyogian riyadoh teh diantawisna dugi ka dinya gitu. Kaperyogian riyadoh teh kitu maksudna teh. Kedah dugi kana karabutna gitu. Dugi kana karabutna. Potensi-potensi negatif nu aya dina hati urang sadayana. Jadi langkah awal pastikeun urang ngamasalahkeun gitu. Saatos makbul tapi ya. Nu kahiji mah urang ngusahakeun kada makbul. Ukuran makbul mah amarah sareng lawamah we. Ketika amarah sareng lawamah tos rindek berarti tos makbul teh. Tah saatos makbul tah Gusti Allah bade minuhan kapasitas. Nu kapasitas segede deum makbul heula, segede ember makbul heula, segede sisiuk makbul heula, segede gelas makbul heula. Tos makbul nu mewe ku Allah teh ditingkatkeun.
keimanan teh sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tah tradisi nah henteu dirobi tika pungkur teh Gusti Allah ngagaduhan sunatullah. Lamun Gusti Allah bade ningkatkeun keimanan hamba nah pasti ku cara nyiptakeun ujian. Pasti ku cara nyiptakeun ujian Gusti Allah teh. Matakna ketika orang Ansor pendak sareng Rasulullah, terus orang Ansor teh nyarios, alhamdulillah ya Rasulullah, ayeuna mah abdi terus jadi mukmin gitu. So Rasulullah teh anjeun karek muslim. Sabab can datang ka anjeun ujian, sakumaha didatangkeun eta ujian ka jelema saacan anjeun. Jadi di zaman Rasul manana kene tradisi eta teh dirobi. Upami Allah bade ningkatkeun keimanan hambana, cara nanti Allah ciptakeun ujian dina hirupna gitu. Tah ieu jadi 50-50 gitu. Maksudna 50-50 kieu. Lamun jalmi tos apal polariado ku ujian eta teh matak mersihan hatena. Ningkat keimananana. Lamun jalmi teu acan aya gaduh polariado, teu acan paham polariado, ku ujian eta teh jadi pengesahan keur ngaekspresikeun potensi negatifna. Jadi ieu teh jadi dua sisi mata pisau gitu. Eta teh